Cangga hibur agaknya. Menerang Mang Ihsan nyerita dipakai dekatnya. Jauh kalaya. Akang nabandingin. Bebenang Kasadaya buaya daerah di Bandung. Oke, kapan baru datang jangan menerang panggikan nyeri biru pulang diri dong. jangan Paulis. Komo jeung hayang kapuji. Hayang kapuji. Oke. Ulah sing ageng tumampi. Sate bebenang Gusti. Ulah sing ageng tumampi. Sate bebenang Gusti. Pak Guru Lukman. Nyalametkeun sadayana. Pagi sidi tetep dina tahan nona. Mon salah silih omen. Mon susah silih tolongan. Kumaha kan dadang baja. Susah silih tolongan. Oh, wow. Maledo ka itu. Ai maledo ku jambuan teh. Jauh teuing maledo teh. Ai maledo teh tapi maledo ka ditu. Dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu we. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teh daek teh. Beda kecap-kecapnya. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh. Hilang bara dihargakeun mah. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh. Ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar. Terbuka. Pan biasana ayeuna radio ke RRI memayar, ayeuna mah henteu. Kepala RRI ngajen sia kana seni, nah ari silih sorangan. Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah ketua Pepadi Jawa Barat. Pacacak suaranya. Pacacak suara pikir ku si lain. Can para pendukung. Sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuyeuh. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya.
tiba heula kene dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah aya ngeunah sorangan aya ngeunah sorangan saya teh teu ngajen pisan apek Di kolingan teh tadi kitu tukang guru anang teh. dikit depan sidik di dieu teh padadang Nasir Tuh, calon bupati calon bupati Bandung nya eta teh dukung lurah. can pada di Rukada Deni Rukada Padeni padadang Supriyatna kabeh sararumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun lamaran anu anyar nya cas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui di rorocet teuing Si Anyul pamardian aya. Keur mah 2008 teh rocet deui areng yang guledengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal Disaksian ku buaya. ai bogo olohok buaya we olohok Olohok nempok. ai rodok ke rabu Rono kalah aja tarik-tarik ngangin jaipongan. ai ku kitu teh mah da can bencana alam grepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana benar hah tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak Walah. bencana iman naon piubareunana sok Kemana obat dicari? nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak benar sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleng hirupna lamun ari iman Kasih da teuing tamakan. barokan teh nu mata kurang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur pahaponan jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieunnan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagala perkara duit rakyat duit negara dileg-leg katalengesane kaituna benar sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing benar Tah eta ibu barengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur Bapak kong kalingkong pamimpinanna lah. pek pikir ku akal aya hak urang mah ngomong kitu nya ulah vokal teuing boleh vokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajun demo geuningan diburuhan bari teu nyaho di naon-naon apan aya PT demo eta mah aya nya palsu eta mah pek dek vokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur mah lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning euy kata lamun gijuk mah Lampak beleduk aya naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana
reformasi hukum teu bener supremasi hukum rek pikir ku akad ayeuna di tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. Ulah dirorocen Ulah. sama anu goreng. ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah Hah? Tinggali sapu lamun papisahan ada mau bisa dipakai beberes gitu